herbal, jeruk lemon, sareng madu anu praktis wae Ibu. Segernya siang-siang kieu Pasti. minum kitu. Sok nyobain mah. Dah kewe lah. Iraha. Kieu mun beres ieu. Ya saya ku Ibu merenang. Ih kenal lah kayak ada hal deui. Itu, namanya nyerah ya. Gampil. Aya da lemon aya, madu aya. Cobian heula. Bismillah. Kak, ari wartos pendataan kanggo kuliah kumaha Kak? Pendataan kamu kuliah teh soal guru BK mah datang masih sementara. Jadi sampai final teh Bu masih ada kemungkinan kita bakal robah pilihan teh. Ari batas akhirna iraha nu disebat final na teh. Kirang tenang ta Bu eta nama, tapi soal guru BK teh tangtukeun heula pilihan kaduana kanggo jaga-jaga wae teh beli pilihan kahijina henteu katarima kieu teh Bu. Oh ya Allah, mudah-mudahan yang di Fana Firya Fauzia katampilna di perguruan tinggi negeri. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kadang doa ka kanan. Mohon Bu. Salat istiqoroh utama nama ambil pilihan teh yang lepat. Ya. Terus persiapan aku mah? Persiapan teh nanti kieu-kieu kenen teh. Jadi masih sibuk tugas Ibu. Paling kakak teh GO. GO kan kayak bahas-bahas soal kanggo SBM, kanggo SNM gitu teh Bu. Berarti sadayana ngiringan teh anu jalur nilai rapot lah meureunana kitu. Oke, saha nu milik tina eta meureunanya mudah-mudahan kakak katampi. Opsi anu sanesna meureunana anu mandiri teh nya. Tapi mudah-mudahan anu nilai rapot amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Kada ya pesen Ibu mah sing mandiri. Kedah eta mah. Ampun atuh. Sing biasa prihatin ya Allah. Kakak kan paling ogo pisan ini. Iya masih sok butuh bantuan Ibu teh. Nanaon teh misalkan nyiapkeun sarapan teh Bu, masih kudu hoyong disiapkeun ku Ibu. Ngandelkeun dia mau ulah kitu. Mulai tingawitan tahun 2002 hiji kakak kedah mandiri. Bukan bobo sing enjing-enjing satu acan adan subuh teh kedah tos buka ada pisan mungkin di siapkeun ambeh mandiri teh hiji kugana enjing salat subuh salat nu 5 waktu di awal waktu ngarah naon ngarah rezekina tidak terhambat teu kahambat bisi direbut ku hayam ari kasiangan kakak kayak diseratan ke peryogian anu kedah dipeser kau kuliahnya kalebet perkakas dapur tapi nu praktis wae modelan naon cing eta magicom terus blender teh kanggo ngajus kayak di kosan teh istrikaan nya ari biasana di pan karena itu mah meja belajar terus disayogikeun biasana mah oh saya iya biasana mah mana anu lengkap itu kan biasa menyesuaikan hargana saprada alus. Mudah-mudahan rezekina aya ya tenang wae tapi kewajiban kolot aya Ibu usaha rezeki sing aya rezekina Ibu. Amin. Kakak nu usaha ilmuna, kakak ngusahakeun kedah jadi jamian sholihah. Amin. Kayak dicatat we nya, Ibu ngantosan daftarna urang cicil mesterna ti ayeuna ambe teu berat Iya. Nya, Bu. Sok eta teraskeun tos salat dulu kan. Bade Nya ulah dingkengnya. Nuhun ayeuna. Bisa salat deui teh bahaya. Nya, tos nya. Nuhun Ibu.